mangga urang sasarengan mangga urang sasarengan majengkeun seni kagungan majengkeun seni kagungan seni Sunda tuturunan Sunda seni Sunda tuturunan Sunda sawawatahapan Sunda sawawatahapan aya lumut dina batu aya lumut dina batu aya kuya alah dadi muara kedah emut kana waktu di dunya urang ngumbara kedah emut kana waktu di dunya urang ngumbara di dunya urang ngumbara gumelar di alam dunia masing apal kadirina manusia kaya upaya sagala sagala hamolaksana anginku kersamantena anginku kersamantena pun hirup sewang-sewangan lepastina sabengketan moal panggih kasenangan tang tumenang kancuran sangkan ngewujud harapan makmur dina keadilan berjuang ulah ijiran bilari ridho pangeran gedong pura kali sambung pakulingan ya sepi pepetetan samia murag samia murag paling
minuman jeruk manis. Panglus perlampahna carita nu katunda. Sakilas hancak katigas mangsa sakumaha nu kacarios. Sang Sudewi Ayu naganingrum prameswari anu parantos dipiceun ka tengah leuweung atanapi diasingkeun ka tengah leuweung. Kalayan atuh ieu sato anu dicanakna estuning satia nyarengan kana kasangsaraan ieu sang prameswari. Tuna nu kacarita kacarioskeun di hiji daerah anu kasebat daerah Desa Geger Sunten. Daerah Geger Sunten anu ayeuna mah kareh Kabanasapon nyaeta di sisi walungan Cipamali nyaeta daerah Ciamis. Didinya aya sapasang jalmi nyaeta kasebat Aki Balangan Terang Nini Balangan Terang. Anu eta sapasang jalmi teh saupami saur zaman ayeuna masa urang nelayan atanapi tukang lintar kitu kaayaanana. Kalayan puluhan tahun takeran windu ieu sang Aki Balangan Terang kalih Nini Balangan Terang ngeusian di ieu daerah Geger Sunten nyaeta di caket bantaran walungan Cipamali. Kalayan dina hiji dinten dangu-dangu ieu Aki Balangan Terang nyauran garwana. Aduh. Nini cing kadieu sakedeung ni. Ameng aya naon cenah Aki? Naon cenah eta teh? Naon cenah eta si Aki teh gegeran eta? Teu sangka sora maneh merdu keneh sakitu manini. Untung sakieu oge kami teh geus loba mikir mikiran impian anu teu katepi ku harti teu kahontal ku akal cenah Aki. Meureun lamun ceuk dina lagu mah kieu meureunnya kumaha tah peting tadi Aki kuring ngimpi mangsa sare saka pati dina ngimpi geranya Aki sayang ya teh bulan teh buleutnya angan sumolondo sumeren dina lahunan. Teu sangka pamajikan aing kanca jiga nama murid Nini Raspi teh meureun baheulana heueuh. Ya. Wah jauh. Kapan aing ka Nini Raspi teh baheula ka Bogoh ngan teu jadi.
Aduh. Cenah ada yang penjam jeung aki pakai yang keyang cenah. Pakekeh. Aing hayang itu mung. Tungtungna kumaha eta teh? Tungtungna mah padonca-donca we. Lanjut mangga. Aya naon atuh nini atuh maneh teh didenge-denge ku kami teh bet ngan hulang jentul sok hahariringan eta lagu nu bieu teh rada alus oge tah. Eta lagu bieu. Tah eta teh ciptaan lagu teh. Pamere kidalang pantun cenah aki. Mun teh karsi eta teu sangkanya euy. Nya. Tah. Sok ayeuna mah geura caritakeun meungpeung waktu anu salse aya paribasa. Apesing sato jaya ning manusa. Poe ieu poe nu alus. Dinten ieu dinten anu sae cek lemes nama. Atuh montong diborong akina. Arek kasar-kasar sakali, rek lemes-lemes sakali ka aing mah. Tah, Cik, pok, pek, prak, geura caritakeun. Naon? Geuning dina lagu bieu maneh nyebut-nyebut ngimpi bulan Sumolono dina lahunan. Alus tah. Ngan meureun moal samata-mata aya rumpaka lamun eueuh carita. Tah, moal aya kopi mun eueuh udud. Eta. Tukang lebab mun eueuh tukang kacapi. Nah. Nyaeta kieu puguh akina. Kami teh peuting tadi sare sakapati. Mun teu salah mah peuting tadi teh malam Senin. Malam kembang Senin mah. Senin teh cenah cek beja mah kembang simbol poena. Keun ulah mamawakana simbol poe. Sok caritakeun buru da ieu teh waktu teh terbatas. Impianana anu rada ieu. Kami teh tadi peuting teh ngimpi karagragan bulan aki. Tuning eta bulan teh meuni buleun Sumolono dina lahunan, Sumeren dina lahunan. Aipek teh bulan teh nyarita. Lamun dina lagu mah meureun kieu meureun. Kalau bulan bisa ngomong. Tanu kitu meureunnya. Alah lagu Dul Sumang. Lain eta mah lain kitu aki. Kumaha tuh? Kieu cenah. Atuh harita ieu nini balangan terang bari jeung remai Cisoca. Nyarioskeun naon rupa hal impenan anu katampi ku anjeunna kapayuneun carogena kitu nuutkeun ujaring carita. Aki eta bulan teh nyaritana kieu cenah bulantok. Tapi lain bulan segede batok. Lain. Cenah nini. Sakedeung deui maneh bakal meunang kabagjaan anu teu disangka-sangka. Malah poe isuk geura teang eta badodon. Cing maneh nyaho badodon, Det. Badodon teh apal teh ki? Oh, urang Sunda teh nyaho badodon sia teh. Maneh teh tukang lintar maneh teh. Badogol cau. Lain. Oh, bagedor namanya. Buwu sia teh badodon teh. Heueuh, tah aing teh ayeuna teh keur naheun badodon. Keur naheun buwu. Teh bahasa nama badodon. Heueuh, tah lain bakekok sia teh. Aya di Bagolo ge. Naon? Badadan. Sia teh. Oh. Sering tah. Badadan atuh eta mah. Heeh. Aduh. Tah ieu mah badodon. Badodon. Den kabeneran aing tah peuting tadi teh ngeupanan euy. Tah. Hasil biasa namanya teh. Ari ceuk si Nini bieu cenah ngimpi. Cenah kudu diteang dina badodon cenah bakal aya kabagjaan di dinya teh. Hayu atuh Nini urang teang. Hayu atuh aki urang teang cenah aya naon suga dina badodon teh. Poa atawa lameureun lauk emas atawa oge kancra atawa oge patin.
Ah, nah sia teh patin mah teu aneh. Asal ulah lauk sabelah we. Buah duyung kade. Moal kitu lauk duyung mah. Ah banyak teuing sia di laut di walungan aya duyung da ieu mah di walungan. Ngupiak. Ngupiak kapan Pak? Ah, tetangga teh kabina-bina teuing jeung pipilueun jeung ngupiak jeung naon. Hayu ayeuna mah urang teang, hayu urang teang. Yuk urang teang. Urang bari lelempangan geran ini, urang bari lalaguan. Ah, Bari laguan betah. aing teh geuring nang tunggalang layung itu euy. Hujan girimis murubut masuhan damis rembaina citangis sumagruk batingalengis seseiteun tok indis kawas mitineng ti barang panggih anu ukur mawa kasedih ku harianeun anjeun iti sanding teun ajan hate mah teu mikeun nu akhirna kabunga ganti ku bingung geringan tung ini aing teh sangalangkai pileleyan tuah hate kiwari geus kemalire majar cenah anjeun rek dua hate bukti nama ngan ukuran melihat pileleyan kiwari sewang-sewangan majar cenah anjeun teh sejak miheman bukti nama kan saukur paninengan desang kageus tepi deui ka sisi balungan ieu nini atuh sok geura teang cenah di anu antina jero badodon teh aya naon akina ku kami rek di teang daguan di dieu nya kami deuk ancrub heula Dinasti tersahiang kumampara ieu aki balangan terang barang ancrub kana ieu balungan ngangkat ieu badodon es kuning berat anu taya papadana ngajantenkeun tanda tarosnya ieu kasih aki balangan terang aduh Debi nah ieu teh bubu teh jeung berat tapi di jerona ieu teh ukai-ukai Nya eta lah betul mas lubang.
Oh, lamun teu lubang sidat heuh. Itu lubang sidat eta. Duh. Cing urang diangkat ka luhur, urang dibawa ka luhurnya, Det. Sugan be rezeki urang. Barang atuh ieu barang dibuka ku ieu. Waktu balangan terang barang dibuka dina lebet bubu si horeng ieu teh. Kisah atanapi lamun zaman ayeuna mah karanjang. Karanya. Koronjo. Atuh dina lebet ieu kisah geus kuning ukai-ukai aya kahirupan tandani. Atuh beuki heran ieu si api balangan terang kalayan ini balangan terang kaget salebeting manahna kitu ujaring Cinarita. Cinggera buka dina jero kisah teh naon cenah Aki? Bisi aya lauk emas ka pegung atawa bisi aya anu keur transmigrasi ngadon palid. Ah, nah sia teh transmigrasi. Iya bisi adina apa palit bisi. Alah, Tah heueuh. ujung-ujung ada itu teh. Cing atuh ku kami urang buka nini. Tuh, kenapa? Engke lamun boga milik wang digoreng. Nah, surangan. Heeh. Tah tuluy di Anwan Enrin saeutik. Heeh, aduh. Cing urang buka. Kalawan nyebat asmaning pangeran anu murbeng ieu alam ieu pula deuk muka ieu tutungku sanaon di jerona ieu. Naon itu teh? Bisa babai ya teh. Tobat Gusti anu Maha Agung, astagfirullahaladzim. Geuning aya babai deuleu ieu jang. Atuh di dieu Aki balangan terang kaget campur bingah. Margi aya hiji orok anu gogoaran dina lebet ieu kisah. Kitu katangtosanana kalayan teu tatapasini deui ieu Aki balangan terang. Barang ningali kitu kajantenan bingah nu taya papadana.